Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Yeuh Nabi, naha geuning maneh ngaharamkeun perkara anu ku Allah dihalalkeun pikeun maneh kulantaran maneh ngaharepkeun karidoan pamajikan-pamajikan maneh jeung Allah maha jembar pahampura maha mika asih. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Saestuna Allah geus ngawajibkeun ka maraneh kudu nebus sumpah maraneh lantaran Allah teh dunungan maraneh jeung anjeunna nu maha uninga nu maha wijaksana. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Jeung sing inget nalika Nabi ngaharewaskeun omongan perkara anu baka jadi khalifah ka salah saurang bojona Hafsah nya basa manehna ngabejakeun eta harewos teh ka Aisyah sarta Allah nerangkeun perkara eta ka manehna Nabi manehna netelahkeun nu sabagian jeung ngarasiahkeun nu sabagianna deui ka Hafsah. Nya barang manehna ngabejakeun eta perkara ka Hafsah pok Hafsah nanya saha nu ngaharewaskeun perkara eta ka salira jawabna nu ngaharewaskeunana ka kaula teh nu maha uninga nu maha tinggali. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Upama maraneh duaan Hafsah jeung Aisyah tarobat ka Allah nya ku kituna hate maraneh jadi bersih jeung upama maraneh duaan sailon ngalawan manehna Nabi nya saestuna Allah anjeunna nu nulunganana katut Jibril jeung mukminin nu saroleh jeung jabati eta malaikat nu nulunganana. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Upama manehna nalak maraneh bisa jadi pangeran maparin ganti ka manehna ku bojo-bojo anu leuwih hadebatan maraneh muslimat mukminat nu taroat nu aribadah nu parwasa boh randa boh parawan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yeuh jalma-jalma anu ariman geura raksa diri maraneh jeung kulawarga maraneh tina siksa neraka anu suluhna ku manusa jeung batu anu dijaga ku malaikat nu baradag nu garagah anu hanteuang kelang ka Allah
dina hal naon anu diparentahkeun ku anjeunna ka maranehna sarta maranehna ngalaksanakeun saniskara anu diparentahkeun ka maranehna. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Yeuh jalma-jalma anu kalupur maraneh ulah nyieun alasan dina poe eta teh saestuna tayalian maraneh dibales nurutkeun saniskara anu ku maraneh geus dilampahkeun. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yeuh jalma-jalma anu ariman geura tarobat ka Allahu tobat nu ikhlas. Mugi pangeran maraneh mupus kajahatan-kajahatan maraneh ti maraneh sarta anjeunna ngasupkeun maraneh ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan dina poean Allah henteu ngahinakeun ka nabi jeung ka jalma-jalma anu ariman bareng jeung maranehna cahaya maranehna sumirat ti hareup jeung ti beulah katuhunna sarta pokna nun Gusti Pangeran abdi sadaya. Mugi Gusti nyampurnakeun cahaya kanggo abdi sadaya sareng mugi Gusti ngahapunten abdi sadaya sayaktosna Gusti nu Maha Kawasa kana sagala perkara. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Yeuh Nabi geura perangan kapirin-kapirin jeung nu munafik sarta masing keras tegas ka maranehna jeung pangbalikan maranehna teh jahanam sarta kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah geus ngayakeun misia pikeun jalma-jalma nu kalupur nyaeta bojona Nuh jeung bojona Lut duanana oge bojo dua abdi di antara abdi-abdi kami anu saroleh. Tuluy maranehna duanana hianat ka salakina nya maranehna saeutik oge henteu bisa nyalametkeun bojona duanana dina siksaan Allah sarta diparentahkeun ka duanana bus maraneh geura arabus ka neraka bareng jeung jalma-jalma anu arabus. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Jeung Allah geus ngayakeun misia pikeun jalma-jalma anu ariman nyaeta bojona Fir'aun basa manehna ngadoa nun Gusti Pangeran abdi mugi mangdamalkeun rorompok keur abdi di sawarga sareng mugi Gusti nyalametkeun abdi ti Fir'aun sareng tina amal perbuatanana sareng mugi Gusti nyalametkeun
nyelametkeun abdi tinu darolim. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Jeung Maryam anak Imron anu geus ngaraksa kahormatanana, tuluy kami niupkeun ruh dadamelan kami ka manehna, sarta manehna geus ngabenerkeun kana kalimat-kalimat Pangerana jeung kana kitab-kitabna, jeung manehna teh di antara jalma-jalma anu taroat.